Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah. Tepang deui sareng Ibu Laili dina pangajaran basa Sunda. Nurek dipedar nyaeta ngeunaan kecap barang jeung contoh-contoh kecap barang. Barudak, naon ari kecap barang teh? Kecap barang teh nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang atawa benda. Kecap barang oge anu nunjukkeun ngaran hiji barang atawa dianggap barang, bisa makhluk hirup nyaeta manusia, sasatoan, tutuwuhan, barang atawa tempat. Tah barudak ayeuna aya contoh kecap barang atau kata benda dina kalimah. Hiji, ngabaris beres niron tentara. Nu kadua, mun pareng abdi nincak dewasa bade ngabantu rukun tatangga. Dina kalimah hiji jeung dua aya kecap tentara, abdi jeung rukun tatangga. Eta tilu kecap teh kaasup kana kecap barang atau kata benda. Tah barudak, kecap barang atau kata benda loba pisan di sakuriling urang atau banyak terdapat di sekitar kita. Contoh-contoh kecap barang atau kata benda. Misalna nu aya di imah, aya meja, aya kursi, aya televisi, aya lomari, radio, jeung rea-rea deui. Di dapur aya kompor, aya piring, aya gelas, aya panggorengan, aya ember. Tah lamun di sakola aya naon wae. Di sakola aya guru, aya papan tulis, aya murid, kelas, komputer, jeung rea-rea deui. Lamun urang keur aya di jalan aya mobil, motor, beca, sapeda, beus, jeung rea-rea deui. Aya oge sesebutan jang jelema. Bapak, ibu, mamang, bibi, uwa, dokter, tentara, jeung rea-rea deui. Lamun sasatoan contona ucing, manuk, hayam, bebek, gajah, jeung rea-rea deui. Tah barudak eta teh contoh-contoh kecap barang atau kata benda. Mung sakitu anu dipedar dina poe ieu. Pamugi aya mangpaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.